Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya. Mangkepot. Tiada. Naon? Biasa ngelihat di studio. Alhamdulillah. Nah, kamana wae mangkepot atuh? Ya, sibuk gila. Mangkepot eta mah ka sawah gila. Ari ka dieu teh rek aya naon tah? Nya aya request gila mangka mangkepot gila. Aya request gila produk Al-Hidayah. Aduh. Produk Al-Mubarakah. Produk Anur. Di barudak alamana. Gitu. Terus sami ka barudak 10 salam nu ngajenak pinuh pisan di masjid dewek kieu. Naon cenah requestna teh, Kang? Hah? Naon requestna? Gara-gara nama kamari we dewek aya di Tasik kieu. Jeung saha? Pernah? Pernah kieu. Aduh. Gede siga bayarannya. Dewek bersumangkeun we anu hak nampi dewek mah. Ka ibu kapolda. Iya. Jan. Naon? Dari kita dewek ke masantren teu ngajin teu kita we pupurung ngabacur. Da suksana ajan urang teh teh masantrennya. Ari pangabisa madawu anu bisa dijerobeuteun teh dengan Tak kitu. Lamun ingat sejarah nama ada dewek yang syirik Kumaha kitu? Hirup dewek kieu leutik Kumaha? masantren teu ngaji geus di rumputan di belah lumur batur ngaji teh becus ngaji. Ari dewek leutik epes mengen cukup deugeur-deugeurkeun aya musuhan ceulik. Usaha? Kudu ngaji beuna. Dan dewek epes mengen supayaan tekau pasungka puasa leutik gedek lain. Da guru ngaji teh lagi lemur wungkulnya dewek kinikna ke lemur batur sarung oge dibeureutkeun kana beuteung dewek aya ngaji. Lain, eta teh nu request naon? Naon? Kumaha nu request teh kana naon eta teh? Ieu dewek ti nu hajat ngaji kemari mencapot. Naon nya? Ari budak mah apa ye? Si Adit kan? Si Adit si ngoreng murid dewek di Almona baheula. Oh. Iya, Pak. Nah, Mang Cepot teh pernah ke guruan? Alhamdulillah Mang Cepot SD jadi aku jadi guru Almona. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Mang Cepot mah lamun bayaran teh di Almona tadi babalik dia Mang Cepot teh. Nah, di kamanakeun? Di gede ka barudak teh. Nah, Da karunya jajan jeung Mang Cepot. nu dibikeun teh naonna? Jajanan dewek Mang Cepot. Asli eta teh? Aslina ieu. Bukan dewek mah ieu namanya pakar cewek dewek. Narika dewek tutup bae. Si lain mah dewek ngajar. Si lain berbahasa Indonesia. Izin. Teu damang ea si lain mah. Pembalasan teh. Enak ada jemaah si lain setara. Kumaha eta teh sing sok eta. Lain dewek kira-kira si lain, si lain terhadap jemaah. Suarana geus goreng aya mah. Era Apa deweknya nu aing bedak dewek masuk. Coban tukang teh naon dewek mah. Roba ngarokok Mang Cepot aya tadu. Dewek mah dengan naon karunya kudu palintah, kudu belajar ngaji, kudu masyarakat. Ulah dewek bae ada cuma ada si lain. Ini eta buru-buru eta request teh bisa kuat kira kumaha tah. Dewek teh nyeta ngaji request menyebut Request naon tah? Cik, surat naon kita menyebut ngaji teh minggu dalam kitu menyebut. Pertama menyebut
anu hente goreng hente tapi lo baru nikah mau cepot bener Cing. kan iya mau orang bagi-bagi ilmu bagi pengalaman dia mau cepot di rumah hajat kadang-kadang sok eseng kita lu ngaji sok karunya dia karu hajat Cing kumaha minggu heula anu berusaha kalau heula ieu dewek sanu dalai di rumah hajat atuh itu nama di rumah hajat dewek gitu murid saya maraju dia nonya tu macam sing atuh na YouTube dia cenah ngaji surat Arum surat An-Nisa kebenaran nyata hayang ieu ge ngajeun sora mun cepot kumaha silain disante nyata mata ge jelema mah mau gawe hirup mah cing atuh urang sakalian we bari diajar jelema mah hirup mau gawe jadi tukang bakso bisa nya cirau ini bakso gawe jadi tukang emo bisa ngadu bisa nemo mau nyata capek mulai dewek we ayeuna gawe jadi YouTuber jadi kesana dewek bisa kana ada gajian oge tapi atuh dewek ini orang kudu disyukuri kudu disyukuri ulah ngarasula ulah hayang nate dan oge kabeh oge digawe heula kabeh hayang digawe heula ulah hayang dina wae suruh ingat karo leutik kitu jelema mah ulah buka luhur ulah nampak aja di YouTube gede ulah kudu ibarat parenya sakitu semakin berisi semakin tungkul gitu betak dewek muga rezeki mah dewek besaha we dewek aya barudak terakhir dewek aya muga rezeki jeung sampe teh requestna kumaha naon nu tadi nu request mah bagaimana ya request main support alhamdulillah tamu pada kieu tapi ka duit dewek dia KTP aya duit simpleun dewek jangan KTP mah leutik meureun kena ATM aya dewek simpleun dong amplop kalau lihat kabar majikan ieu baiklah na kopean na kopean itu ceng anak amplop serius request karunya baru nak ngajar buruk kedewek itu media YouTube omatnya silakan nonton YouTube dahulu subscribe dulu lah kamu cepot sampai komen like supaya cepot lebih semangat lagi berkonten-konten yang lebih menarik lah mencoba apa yang capek ya kabur perang yang eta teh surat An-Nisa sing kumaha surat An-Nisa ayat 1 tong luar teuing jadi nu hajat tong teuing ulah ngadelup we jadi kurang karunya gaji mangar masalah gaji gitu murido kita mengajar teh ridho jelema kita mengajar peribahasa ridho da anggar aya bahasa da anggar mesti peribahasa baru syuk manusia itu ya jelema manusia ridho anggar ngerti dawet mah ikhlas da ikhlas salaman pakai gede pakai leutik pakai menengah pakai sabdunong itu mah ada ikhlas da dewek mah sifatnya ahan dewek panmat dia nulis urus ke mang cepot mah sebelum salam lain al ikhlas atuh dewek da dewek mah sok sumangkeun dewek apa sok buru atuh gereknya geureuleungkeun mah teu sabar ti lain kaburu ieu kaburu aya tamu lamun ngaji di rumah aja tong teuing tong jayan cokot we ramena intinya ramena we contohnya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Jadi menjadi dinu hajat, cepat ramen aja. Cepat ramen, cepat habisnya. Tadi surat An-Nisa hiji udah jengkeun ya surat Arum ayat 2 hiji 2 ayat kalau yang teuing أن خلق لكم
ayai, tong bateuing, tong payang teuing. Da lapar, anu nganterkeun berhajat teh euy. Baik. Musahan teh. Sampai jadi suka ngaji. Itu aja. Request. Mau capot sakitu, kurang capot ya. Baik. Terus itu bisa, mau capot ya. Sakitu saengakeun, mudah-mudahan kita ilmunya. Anu ngupingkeun, mudah-mudahan yang barokah. Amin. Komo kalau subscribe mah nya. Kalau subscribe jeung kanu ngupingkeun, mudah-mudahan cing dilancarkeun rezekinya. Cing disehatkeun, cing teu bikin lain, cing ada milik. Sakitu pihatur, channel Syekh Capot. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.